terus macam-macam di Indonesia teh. Wah, lain lalagaan, tapi tetep baik aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatan anak lain lalagaan kuat amat. Di Arab mah diwahabikeun cek terjadi. Di negara lain, Iran, wah siakeun jadi. Di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah. Dia mulus nama cuma 5 tahun, kadina mah bercokol terus teu berhasil. Persis gitu kene dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia. Dan mantak diturunkan ku ari Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi melalui Saudi Arabia, tapi tetap baik kadeuna di Indonesia mah deukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah gelut nu teu salat ge gelut. Aing teh heula kajian geus sia maulah wakah heulanan. Pokona aing kagok aing mah deuk neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah. Di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah pae ge masalah geus asal turungan bae ke di akhirat. Waduh. Aya kitu di jawara di urang mah. Masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh. Jawara ti baheula ge maehan kiai di mana ge. Jawara teh maehan kiai di luar negeri mah. Di Indonesia mah talu ka kiai. Talu kula geus sababaraha jeung geng gede bae ngobrol. Paling takut saya sama kiai. Emang kenapa? Saya kan ditembak juga enggak mempan. Ini ilmunya dari kiai. Padahal mah kiai mah ditembak atuh mempan. Ya kiai mah mere doang nya mati lu ngawirid pan. Badan sieuleun nya mah ngahormat bae ka kiai. Ngahormat bae teh jawara teh gas kiai. Handari geus kula bae ge teh heula pokona mah. Asal eta teh kula tulungan ge nya. Aduh jawara sakitu ge geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati. Tapi ya hiji dua anu ngaledek geus biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah anu ngaledek-ledek acar lu atuh asa jadi Firaun ke kiai. Mantap anu ngaledek anu ngahina anu nyiduhan wajar tah kos kitu mah atuh. Aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara bandingkeun bae ku urang. Si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat. Oh loban kene ngorot geus bae antep. Geus sadaekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus. Asura ditelu bae geus sia gitu. Gaji ka mana sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amr Nasyibani mutasabbat Abu Amr Nasyibani walamma wajha Muawiyah sama dosa Muawiyah bisa ninggi busur lekot lisyata maring mata ini golongan lekot lisyati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini pagi itu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sepuluh ani saking Ali sarana kalungaku ya bisan hatatal Madinah tamala-mala tegaya bisan al-Madinah ing Madinah bagatala magamata ini ya bisan ibnai Abdullah Ubaidillah bin Abbas ingana karana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurrata mala-mala manjing ahlul Madinah al-hurrata bani Salim tugas hurrata bani Salim summa bihadhihi sabara garing dalam ikulah maku agar bisun nawujud sapagi bisun al-Hamadan ingat negara Hamadan bagatala magamata ini abisran ijalahu min berang-berang dogohya ahlul Madinah wasabanan ngaboyong ya bisun nisahum min berang-berang wadone ya ahlul Madinah epakunna magana ya nisa gabe awala nisain iku awala berang-berang wadon subina kanden boyong ya nisa islami dalam isawab batalalan mata inilah ya bisran khulqan katsiran ning makhluk agak min gitu ahya ibani Sa'din saking berang-berang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya gabe al-khala ing kurani ya kaum gabe ya kaum bisrun warabatulan pada naleni ya kaum bisrun al-khala ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah SAW warasatul khailan pada ngarising al khailu kuda bainal gadri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landed ilang kenal kau parawanan nahwa al bibikrin ing umpamane 1000 parawan
lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh lantaran kejahatan baheula ge sarua urang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun orang dijajah kemudian orang menang kuari orang 50 sekian tahun orang merdeka hampir kuari orang dijajah deh secara fisik secara politik secara ekonomi mah geus orang dijajah kuari teh orang gak kemenang orang nyaritakeun politik kafir Amerika kuari dikuasai orang ku Amerika kajian ku mantak aya gitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia terlihatlah naon gitu ngaran penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun wallahu alam engke kaditu na mentak urang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama lantaran geus lain sarateun ieu mah lain deuk ngabebenah negara lain deuk ngabeberes umat lamun nya ge deuk ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa jang kangeunahan negara atuh mantak naon nya nyana atuh tetapi kan memaksakan diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana mantak geus bae urang mendingan ge kuari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade lantaran salengkaheun deui bakal nyaba ka negeri alam barzah siga hade ulah bobolokot ku dosa urang batur nu main batur nu untung urang anu riweuh urang nu salah pan nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat rugi salilana ja diteken nya mikiran yang geus bae bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus ka belah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah galaba amrina Syaibani walamma wajjaha Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin lakuati syati Ali supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali saro mentak aya syi'ati Ali syiah ieu adalah Ali mentak kuari ge taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak syi'ati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagilah 3 Syiah teh ngan atuh nu uteuh elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu kitu keneh Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunan Amerika ketika di kudeta diwahabikeun ayeuna kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah itu berhasil jadi aku aya rasa gitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden nage geus buatan nyana
Nah, jadi orang secara teori mah pinuh ke kekhawatiran lain lalagan, ya mah lain lalagan triliunan rupiah. Sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Si Sunni teh lain lalagaan kuat, ia mengakar menang para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab naon atuh Sunni mah babari jasa, ngeunaheun jasa, berdiri sendiri lillahi ta'ala. Maka tiang awi jadi baik. Tiang kayu gitu kene dibangun asallah ku Golkar baik. Hancur ku Golkar. Nah, geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene baik. Nah, kita diadu kan, diadu. Iya tuh dimaksud supaya diadu. Cara di Irak, cara di Suriah, cara di Turki diadukan. Sanggup kalau turunlah Amerika. Seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana. Kos gitulah politik Inggris jaraho kabeh seperti gitu, tapi di orang tersadar terus baik. Sebab lawan kepentingan anak dunia. Kurang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal tapi kan teu berhasil. Geus macam-macam di Indonesia teh. Wah, lain lalagaan tapi tetep bae aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat. Di Arab mah diwahabikeun cek terjadi. Di negara lain, Iran, wah siakeun jadi. Di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah. Dia mulus sama cuma 5 tahun, kadina mah bercokol terus teu berhasil. Persis gitu kene dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia. Dan mantap diturunkan ku ari Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi melalui Saudi Arabia, tapi tetep bae kadeuna di Indonesia mah neukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah gelut nu teu salat ge gelut. Aing janganlah kajian geus sia mau lawakah heulanan. Pokona aing kagok aing mah deuk neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah. Di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah pae ge masalah geus asal tulungan bae di akhirat. Waduh. Aya kitu di jawara di urang mah. Masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh. Jawara ti baheula ge maehan kiai di mana ge. Jawara teh maehan kiai di luar negeri mah. Di Indonesia mah talu ke kiai. Talu kula geus sababaraha jeung geng gede bae ngobrol. Paling takut saya sama kiai. Emang kenapa? Saya kan ditembak juga enggak mempan. Ini ilmunya dari kiai. Padahal mah kiai mah ditembak atuh mempan. Ya kiai mah mere doang nya mati lu ngawirid ban. Badak sieulin nya mah ngahormat bae ka kiai. Ngahormat bae teh jawara teh gas kiai. Handari geus kula bae geus ti heula pokona mah. Asal eta teh kula tulungan ge nya. Aduh jawara sakitu geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati. Tapi ya hiji dua anu ngaledek geus biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah anu ngaledek-ledek ajar lu atuh asa jadi Firaun ke kiai. Mantap anu ngaledek anu ngahina anu nyiduhan wajar tah kos kitu mah atuh. Aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara teh bandingkeun bae ku urang. Si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat. Oh lawan kena ngorot geus bae antep. Geus sadekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus. Asura ditelu bae geus sia gitu. Hingga sih ka mana sih sebenarnya? Iya Syiah kerjarita Syiah Ali. Nah saro lempanglah si bisun hatta al Madinah datang ke Madinah. Sedangkan kapan si Dina Ali nah di itu di Irak. Iya Madinah kan kosong. Nuantak ayah ge iya anak Ubaidillah bin Abbas berarti gitu. Je Allah berarti ka Sidina Ali etalah anu mimpin para ahlul Madinah Ibni Abdillah dibunuh dua anak. Kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin Allah putar kacir kamana kahuratu Bani Salim dirinya tak terus diserang sumat lihadiyah saparo agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan nanti Iran kurang teh akan sok adena airi mamaca teh Hamadani tuh kan beberapa nih sama anu Hamadan teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngaji Persia. Nah kabelah dieu
non karang-karana perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak kan dia ya jadi Iran. Nah tadi nama kan hiji Persia tak kuari dibelah ya Iran kan dia ya Irak. Hamadan teh asupna ka Irak. Kokos Al-Jailan teh hampir perbatasan Irak. Mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran tapi maotna di Irak. Nu mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain. Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan. Ieu ge Hamadan teh Iran. Nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah. Didinya lah pakotala maihan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan non ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awe na diboyong mantak awe eta lah awala nizain sumina awe anu pertama diboyong di Islam eta. Kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahya ibadi Sa'ad. Robatu ditalian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong. Jadinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul terus pupus di zaman Muawiyah di Masjidnya Ali ka dieu mah. Jadi ieu makom, ieu mimbar, kuda ditalian didinya ngararising didinya penghinaan. Raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizinahan. Ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleuh Palestina neuleuh Suriah neuleuh Mesir neuleuh Turki terus bae lantaran ieu Yahudi teh dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi waktu berarti diusir eta Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul. Iya nyana keluar nu cicing didinya ya nu keluar dua bagian. Nah iyalah nu keluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mandek menghilangkan Islam. Mantap Kangjeng Nabi jaritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan ke eureun ke peperangan timbullah ke Mahdi di akhir. Mantap urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang deuk ngaji urang deuk sedekah urang deuk kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mantap aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae nya. Aduh sakjana ieu negara surga sakjana. Kesulitan dek nanaon ge Masya Allah jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia eta kan surga ngaranna eta. Waduh padahal lu pinter lo bakeun apa dia teh urusan negara tapi cukup bae ku pegawena SMP bae cukup jadi menteri lamun lain surga kan teu bisa. Surga urang nu dipimpin anu sarjana anu profesor anu doktor nyana menterina SMP bae cukup nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya. Ayo kumaha sia bae atuh pokona sia anu ngatur pokona nu hendak urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bantak ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina